Sun. Tatepang deui sareng simkuring Najma Nurmilah dina warta 32. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta perkawis pembangunan Masjid SMA Negeri 32 Garut. Di sasi Desember tahun 2021 dikawitan pembangunan Masjid SMA Negeri 32 Garut. Supados rampung jentre, langsung wae dialihkeun kana Istitiah Jani di lokasi. Hatur nuhun ka Najma Nurmilah di studio. Di dieu simkuring bade ngadugikeun ka saderek sadayana perkawis pembangunan Masjid SMAN 32 Garut. Pembangunan dikawitan di sasi Desember 2002 hiji dugikeun ka ayeuna alhamdulillah parantos bade lengser. Supados langkung jentre, langsung wae ulang tumaros ka Wakasek SMAN 32 Garut Pasilmi. Perkawis pembangunan Masjid SMAN 32 Garut. Punten Pak, bade tumaros. Mangga. Perkawis pembangunan masjid, kendala-kendala dalam pembangunan non baik. Sareng sumber dana ti mana? Kinten-kinten saeb sabaraha. Oh gitu. Kangge kendalana anu kahiji mungkin sumbangan dari orang tua kirang pisan. Anu kaduana nyata masalah cuaca nya anu tidak nangtu teh geuningan aya hujan aya panas. Jadi ngaruhan oge kanu damel. Terus kanggo anggaran ada dua anggaran nya. Hiji ti yayasan ti Kuwait, nu kaduana sumbangan dari orang tua nya, sumbangan ti orang tua. Terus total sadayana anggaran kalau ngadamel masjid ieu nyata 150 juta dugikeun ka rengse. Nyata ge masih kena seueur ti orang tua anu teu acan lebat, jadi masih kena seueur hutang kitu ka dieu. Mungkin sakitu anu bade ditambihan deui. Entos Pak, hatur nuhun Pak kana